Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sobat ngeprak pangde sareng subana. Mudah-mudahan sadayana aya dina ginanjar kaulungan kirang sawieu tios aya dina panangtungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ieu singkuring aya di Curug di Paneguh. Sekarang kenapa biasa wae sobat Curug Batu Niung margi aya di wewengkon Puluwotan Cai di Paneguh anu caket sareng Gunung Guha Batu Niung. Tak saya lepatna mun ieu curug disebut Curug Batu Niung. Curug alam lantaran aya aliran cai ti Paneguh anu disalurkeun ke masyarakat anu kalembur anu nyimpang di daerah ieu dan cai anu nyurup ngaliwatan gawir ngahasilkeun pemandangan kacida hadena kacida saena kacida matak endahna. Cai di dieu ngandung kalsium atau zat kapur anu kacida gedena katingali tina tapak-tapak cai atawa barang ngan bae hal anu kaliwatan ku cai jadi ngerak jadi batu karang bisa ditinggali di juputan tangkalan akaran oge taneuh jadi teas lantaran seueum kaliwatan ku cai anu ngandung kalsium atau ngandung zat kapur anu kasida gedena. Ieu curug ayana di kampung saatosna kampung Gunung Batu aya di Citaharja, desa Citaharja, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Alam nu endah mengaruhan kana jiwa anu sehat. Mengaruhan kana pikiran jeung pola pikir jeung kaayaan hate anu matak pingkrim. Mudah-mudahan urang salawatna biasa jaga kelestarian alam anu endah ieu, jaga keseimbangan lingkungan, pikeun kalubangsungan kahirupan urang saat ini. Mantap. Segar. Mahum.
Lima halal kang nang mulung murag na tanggalna nah kayak murag nah murag oke nah eta merenang mata jadi murag oke vitamin C kadar tinggi salah satu makanan bisa dipanggihkan di leuweung kerupuk mah enak weh mantap di wewengkon ieu sumebar jeung mayak batu-batu karang ketinggal sagara deet ya kurung waktu 50 juta dipingkat 75 juta tahun anu kaliwung salah sahiji tanda yen wewengkon kares Citatah anu lega tur manjang ti Padalarang nepikeun ka Raja Manala salah sahiji wewengkon anu kakeueum jadi sagara deet dina kurun waktu 75 juta tahun anu kaliwat nyata biota laut atau kahirupan laut nu aya di dasarna anu kiwari jadi fosil ngabatu lantaran kandungan kapur atau kalsium anu kacida gedena akibatkeun sakabeh biota laut anu paeh jadi fosil jadi batu seperti kieu. Ieu urut kerang. Oge aya oge urut moluska sajenis keong oge jeung rera deui.
Alhamdulillah tapi oke ka Batu Niung Guha Batu Niung nyakal taya barudak biasa sok aya budak snapping climbing panjat tebing di dia kereta raya. Guha Batu Niung. Sobat, ya urang aya di Guha Batu Niung. Sabarna Guha Batu Niung kurang merenah lamun disebutkan guha. Sebab guha mah luna boga rongga, boga liang anu jero. Soalnya memang di jero itu aya liang anu ka jero tapi henteu jero. Jadi maksudnya teu jero-jero teuing gitu. Paling ya sekitar 10 meter 12 meteran atulah. Soalnya kajerona yang kuncup jadi lebih sempit kajerona. Itu sebenarnya bupitnya nyata cadas anu beulah anu ngajadikeun aya celah aya antara rohangan anu kosong di antara dua cadas anu beulah teh atawa cadas nang tawing ngarengkep atawa deket ngareneng aya gang nu bisa ngaliwatan eta dua cadas teh seperti di Batu Niung ieu. Di Batu Niung ieu ya katingali kalebak pasawahan Citaharja Sukamaju jeung Raja Manala. Itu Gulampeng Pasir Tikukur ge kebun pinus cengkrong Raja Manala. Batu Niung sabaraha tu ayeuna dijadikan tempat bikin ngasah keahlian, kepercekaan, ketekaran ku barudak snapping nyata panjat tebing. Lantaran ieu kacida merenahna kacida ngaronjongna pisan karena eta olahraga ekstrim. Batu Niung boga struktur batu anu ngalengkob atau ngahlob ka jero mayung kaluhurna. Ieu ngajadikeun hiji tantangan keur barudak snapping atau climbing. Sabab ari manjat tebing atau naikkan tebing anu sifatna vertikal atau nanjak pisan mah biasa, tapi di dieu mah bisa leuwih nangtang. Kekayaan di Batu Niung. Tangkal Kiara umurna geus 90 tahun buah ratusan tahun.
Karena pas beres tinggal ngarap poek